اجتباهم لإرشاد الخلق وإبعادهم عن الوساوس الشيطانية وجعلهم أبوابا لمن يريد الولوج لحضرته وخصهم بالمعارف والأسرار من بين خليقته وأمنهم في كتابه المقدس المكنون بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم المصطفى بن عبد المطلب بن هاشم عين الرحمة الربانية صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء الحديث langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat nu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'in al mukarramun para alimil ulama para habaib bil khusus ka Habib anu mulya di Cirebon oge Habib anu tesepuh Habib Muhammad Habib di Jakarta jeung seueur-seueur deui Habib nu alhamdulillah mungkin leuwih ti 50 nu hadir di dieu habaib. Mudah-mudahan urang di dunia ngahiji jeung habaib di akhirat ngahiji jeung habaib di bawah naungan bendera Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para qori nu kusim kuring dimulyakeun bil khusus qori ahlu ti Tanzania ente bakal ngadengekeun qori ulah di deuleu kulitna sebab ieu orang Afrika sengaja tampil beda ente kasep sora jore ieu mah saaya-aya sora bagus rugi ente lamun teu ngadengekeun hadir alhamdulillah Habib deui alhamdulillah oge Syekh Aziz di California Amerika terus aya di tengah-tengah urang Habib keneh berikut sababaraha Habib nu memantau acara ieu nu bae laporan ka kaula di luar negeri hadir oge ka Bapak Gubernur nu teu asing deui di Banten Bapak Kapolda anu kakarak perkenalan Bapak Kapolres alhamdulillah setahun yang lalu ikut haul poe ieu ge haul deui Bapak Bupati termasuk min jumlati habaib alhamdulillah berikut wakilna hadir berikut jeung sapi-sapina hadir alhamdulillah antara kaula jeung para habaib para umaro pedagang
petani. Urang kumpul di dia hiji maksudna ngaluhurkeun agama Allah, zikir babarengan teu aya sekat. Sebab Bapak Kapolda ge poe ieu mah nyana nunda bintangna teu dibawa ka dieu. Sebab laporan ka kula saya harus pakai pakaian apa? Pakaian putih. Nurut nyana. Jangan sekali-kali pakai pakaian polisi. Nurut jana, makanya ente tenang. Lamun poe ieu nya make pakaian polisi, make balok, teu kudu ente nu nurunkeun, kula. Maksudna ulah aya kebanggaan di forum ieu, apa sih polisi, apa sih bintang, apa sih balok, apa sih jabatan camat, gubernur, bupati, presiden. Di hadapan manusia mungkin agung luhur, di hadapan Allah mungkin leuwih hina tibatan jelema tukang menta-menta. Renungkeun ku urang kabehan, aya mulia di hadapan makhluk, hina di hadapan Allah. Aya mulia hina di hadapan makhluk, mulia di hadapan Allah. Aya nu mulia di hadapan makhluk, mulia di hadapan Khaliq. Manusia nuku urang kuari dihaolkeun ieu adalah manusia bumi dan langit. Anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi, manusia terkenal di bumi, manusia terkenal di langit. Ente mah di bumi teh terkenal, di langit komo. Geus mending modar cek aing mah. Gubernur ona masih kene mulia di dunia. Kapolda di kalangan polisi di masyarakat ente sebenarnya. Tapi aya kene anu ngambean aya ente di dunia ente di akhirat ente. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring lanjutkeun wasiat almarhum almaghfurlah ayahanda Abah, ngalanjutkan wasiat tentang toriko. Walaupun lain ahli toriko, jauh kajadi ahli toriko, cuman sekedar kawasiatan titah ngalanjutkan ulah paremen teuing, khususna Banten, khususna pisan Tangerang, khususna pisan di desa. Nah, toriko eta sulit lantaran thariqah mah tingkatan kedua setelah syariat. Syariat, thariqah, hakikat. Inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma'. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, thariqah anu di Indonesia ku para ulama dijadikan satu jalan khusus, sehingga dibuat satu organisasi Jakman, Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah. Jumlah thariqah adu terkumpul di Indonesia 45 thariqah nu mu'tabarah. Kula nyaritakeun kos kitu mengenang almarhum almaghfurlah Gus Dur. Ketika kaula ngobrol berdua-duaan, cek Gus Dur, Pak Kiai, ada idaroh aliyah, ada idaroh husto, ada idaroh subiyah. Ente mau ngerti kan tak? Maksudnya di pengurusan thariqah teh kos kitu, thariqah tingkat atas 1 aliyah, thariqah idaroh husto tingkat provinsi, idaroh subiyah tingkat kabupaten bawah. Ye panjang mun kula jaritakeun eta. Tahun 2000 itu idaroh husto baru 2 provinsi. Tapi setelah 2001 meningkat menjadi beberapa provinsi, bahkan subiyah menjadi 450. Iya cerita Gus Dur, iya Gus Dur mah lain naon, nya namanya nyaritakeun kieu teh. Jangan kaget Pak Kiai. Nanti ada Cina masuk thariqah.
teu percaya kula masa Cina masuk Toriko, nanti Cina masuk Banser, nanti Cina Mas eta Gus Dur nu teu kaget kula lamun Gus Dur jaritakeun Cina masuk Banser, perempuan wanita masuk Banser teu kaget. Tapi ketika Gus Dur menyentil nanti ada Cina masuk Toriko, ah masa iya sih, cek masuk Toriko, ternyata terbukti. Ente bahkan tanya lamun aya Cina masuk Toriko, encan Islam, encan masuk Islam geus diasupkeun Toriko. Mursyidna sahanya apa Ahok gitu, wallahu alam. Nah iya cerita Gus Dur luar biasa. Gus Dur weruh sadurunge winara, Masya Allah, tahun 2001 telah menjelaskan seperti itu. Masya Allah karim Gus Dur pohara kula lamun jaritakeun Toriko ku ari acak-acakan. Maka sebulan yang lalu simkuring ngobrol jeung Habib Lutfi tentang perayaan haul, maksudnya supaya Habib Lutfi hadir di dia insyaallah. Datang deui kita mungkin bareng channel Pak Kiai, saya juga mengadakan di sana sama Kiai di sini. Wah, kula alhamdulillah, kula amanat ka Pak Haji Agus, bagus cukula supaya para pejabat di ditu, kula mah cukup ku PWH hiji. Pejabatnya cukup bae sebab jana jadi murid kula. Ente teh nyaho, ente baca jadi murid jenah geus. Ente baca itu rahasia perusahaan. Pak Kapolda can jadi murid karek perkenalan di dele wajahna memang aya si wajah mah tapi tidak terurus. Maksudnya di bidang Toriko ente kumaha sih jauh kene di bidang Toriko aja nama masih belum mengenal sebabnya nama ti ditu ka dieu ge lambat WH mah ngendong berarti kan geus jadi murid. WA mengendongnya nama. Wah, subuh saya di imah kula langsung berangkat. Tiap tahunnya nama ngendong berarti hatina geus menjadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Urang doakeun Pak Kapolda supaya panjang umurna supaya jadi murid saha. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ngobrol jeung Habib Lutfi terjadilah bareng. Maka di Pekalongan saat ieu sarua jeung di urang kieu. Di dieu alhamdulillah loba anu laporan ini dan itu, enggak nanti sama-sama jamnya yang sama, waktuna dan sama. Tetapi Habib Lutfi mimpi Habib Lutfi kan beda jeung mimpi ente. Habib Lutfi maruhna di langit, ente maruhna di bumi nomor 7. Hirup tapi geus modar sebenarnya mah. Habib Lutfi mimpi, dalam mimpina hampir sarua jeung sababaraha habaib bahwa Tuhan saya hadir di dia. Iyalah maka Habib Lutfi walaupun tidak hadir ke sini, beliau mengirimkan sapi. Milunya na sapi na buat di Cilongok, saya sapi satu dikirimkan ke Haji Agus. Ente makan lain ngirim ngadahar. Ya masalah ngirim kabeh deuk sanu ngadaharna, bahkan ente merekat sebenarnya mah deui. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Habib Muhammad terpanggil oleh Tuan Syekh, Habib Nulain terpanggil oleh Tuan Syekh. Rencana tahun dia tidak akan mengundang luar negeri, tapi ternyata terpanggil Habib Aziz di dia hadir, bahkan di Maroko ke hampir hadir, dan beberapa Yaman kamari Habib Idrus hadir. Masya Allah karim. Ialah keunikan undangan Tuan Syekh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya kawasiatan tentuna kudu aya silsilah sebab kudu mu'tabarah sohat asanidul awliya ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam tattasil silsilatuhu ila hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid walam yakun warisan wala tukhadul mubaya'ah wal ijazah.
maka simkuring ala kadar rek jaritakeun silsilah pun Bapak almarhum almaghfurlah Abah Haji Dimyati kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail oge kenging ti Ki Dahlan bin Arjai Ki Dahlan kenging ti Ki Husein Carita Ki Husein Carita kenging ti Kiai Asnawi Caringin Kiai Agung Asnawi Caringin Kiai Agung Asnawi Caringin kenging ti Syekh Abdul Karim Banten Abdul Karim kenging ti Ahmad Khatib Syambas Ahmad Khatib Syambas kenging ti Kiai Syamsuddin kenging ti Syekh Syarifuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fatah oge kenging ti Syekh Utsman Abdul Rahim kenging ti Abu Bakar teh Syekh Yahya kenging ti Syekh Hisamuddin kenging ti Syekh Waliuddin Syekh Nuruddin Syekh Syarifuddin Syekh Syamsuddin Syekh Muhammad Hatak oge kenging ti Syekh Abdul Aziz putra Abdul Razak Abdul Aziz kenging ti Abdul Aziz putra daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Quddisa Sirruh kenging ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oge kenging ti Abu Said Al-Mahrum Al-Mahzum Al-Mahrumi oge kenging teh kenging wasiat ti guruna yakni kenging ti Abdul Hasan Al-Hakari oge kenging ti Abdul Farad At-Turtusi kenging ti Abdul Wahid At-Tamimi Abu Bakar Shibli Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi Syekh Sri Siti Syekh Marufil Qurhi Syekh Abdul Hasan Ali Ridho kenging ti Syekh Musa Al-Kazim oge Syekh Ja'far Shadiq Syekh Muhammad Bakir Syekh Imam Zainuddin kemudian Syekh Sayyidina Husain kenging ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah Sayyidina Ali kenging ti junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad kenging ti malaikat Jibril alaihissalam malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala ialah silsilah anu datang nukula kawasiatan maka ngobrol jeung Habib Lutfi begitu banyak thariqah dan telah rapi secara manajemen tetapi yang bisa mengamalkan sampai wusul ilallah ini masih bisa dihitung oleh jari. Panjang cerita tentang thariqah, kesulitan cari bibit-bibit thariqah sulit, tidak sekedar bisa ngaji sebab di thariqah mah mimiti di syariat kudu bisa ngaji kan berarti abeh wuduna rapi, sholat rapi, puasa rapi, haji rapi, muamalah rapi mulai kuari hayang berhakikat bake jalur thariqah ilmu tersebut teh kudu dimurnikeun dengan cara setelah ma'rifatus suluk ilallah waris suluku ma'rifatul thariq ma'rifatul thariq kiai teh hiji jelema aneh sebab manusia anu biasa tapi dibere ilmu di otak jeung di kolbu da aya Al-Qur'anul Karim aneh sebab makhluk nupang aneh-anehna makhluk nupang bagus-bagusna adalah manusia lain cek Kangjeng Nabi lain cek wali komo cek urang tapi cek Allah nu nyeuna laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim fi ahsani taqwim teh pang bagus-bagusna berarti pang ajib-ajibna pang heran-heranna ente ulah neangan nu aneh ka luar negeri ente ulah neangan anu aneh ka Jakarta ente ulah neangan nu aneh ka Banten teangan di diri sorangan koreng urang teh termasuk makhluk nu pang aneh-anehna keanehan urang teh diciptakeun ku Gusti Allah manusia ahsan taqwim sekian miliar kuari di dunia eueuh nu akur bangetna aneh di samping eueuh nu akur banget irung sugan aya nu akur eueuh deuleuh Habib mancung deuleuh ente kutil teu akur kulit deuleuh kulit berbeda-beda hidung putih coklat Tuan Syekh Abdul Qadir kan saumatang kehitam-hitaman irungna mancung janggutna lebat Tuan Syekh teh matana tajam suarana keras ilah Tuan Syekh Abdul Qadir duku urang ku dirayakeun apakah orang pesen hayang kos kieu teh bisa apakah orang pesan hayang pendek, hayang jangkung, hayang putih, hayang hidung dan lain sebagainya teu bisa pesan ka Gusti Allah ieu mah urusan lana mutlak ka Gusti Allah aneh berarti urang sok ente kuari ngabaris sugan aya nu akur banget eueuh deuleuh ka dieu ya Karim deuleuh ka dieu pohara
maksudnya nu kasep bener ka dia karasep. Ya Allah ya Rabbi, perbedaanana naon? Ente makan eueuh Qur'anan, ieu makan aya Qur'anan. Ulah amin lu eueuh Qur'anan mah. Tak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iyalah manusia aneh, nu mantak. Urang teh geus diciptakeun menjadi makhluk nu aneh, nu paling aneh. Ketika arwah diturunkeun ke ajsad, bakal asup ke alam barzah. Urang di alam dunia ayeuna bisa ngurus arwah, bisa ngurus ruhani, sehingga urang bisa salamet masuk surga. Ieu pang aneh-anehna. Lantaran kuari urang mampir di alam dunia, masya Allah, hampir jarang salamet. Sebab lawan dedeulean awewe loba, deres nu katutupan mah terbuka sebelah, sapotong deres nu hepe mah gede. Masya Allah karim, masya Allah karim. Kahandapna ya Allah, deres make lepis mah make deres, komo make rongres mini haju putih deh. Atuh sekelas Haji Mamin mah tilok kicep kieu bae. Emang pinarakaeun beurangnya nama ngan haju ka surga deui. Urang bisa salamet tina mata bae geus pohara. Ceuli ya Allah dedengean pohara. Urang lamun nyaritakeun seputar dedengean, mungkin nyanyian, mungkin ceramahan, mungkin baca kitab, mungkin qori dan lain sebagainya. Anu ngadengekeun kan ceuli ieu nu merasakan kan ruh. Ketika Pak Gubernur nyambut, ruh nyambung. Ketika Pak Kapolda nyambut, ruh teu nyambung. Kok bisa merasakan? Nah, ruh ieu beda. Ruh. Kok lamun Kapolres nyambut, asana ente mau apa Mongol bisa? Ulah dikira ruh. Ruh, urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polres. Urang diuk di masjid tapi ruhna aya di Polda. Urang diuk di masjid tapi ruhna aya di hayu kumaha enteng, hayu gerak sia di mana sia hayu ente setiap jelema diuk di masjid kemudian ruhna di jero masjid teu buktina jelema anu di hareupeun Baitullah bo imah Allah oh deui negeri panguliana Baitullah Mekah Baitullah keur tawaf Masya Allah manya inget ka eneng kan teu etis manya inget ka negeri sorangan ieu di negeri nu mulia Baitullah. Hate kemana-mana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang teh makhluk anu aneh, maka timbul keanehan aya keanehan bagus, aya keanehan jore. Maksud keanehan teh ajaib, maksud ajaib teh jarang terjadi, maksud jarang terjadi teh hartina ganjil ya aneh. Contohnya seperti manusia bersuara manuk. Aya manusia tapi suaranya suara manuk, bisa bersuara jaket trot. Ente nyaho manuk jaket trot? Atau ente jaket trot ieu ja. Aya suara kerak, aya suara maninin, aya suara purkutut, aya suara tikukur. Ieu jelema asup ka leuweung didengekeun ku manuk. Nyana ge bangsa manuk kan ngobrol bangsa manuk ge. Cak purukutut tikukur eta jelema tapi kos suarana kos urangnya madu kerak sarua cak kerak teh ka maninin maninin ieu kan jelema tapi suarana kos urangnya isi kunaon ieu nah ieu orang manusia aneh. Ternyata kuari kiai lain bersuara Sapina, kiai lain bersuara Fathul Muin, kiai bersuara Pilpres. Iya kiai aneh, ente ulah kaget kiai aneh eta nu kitu, kiai langka eta nu kitu. Sebab kiai asli nama kiai bersapinah, kiai Fathul Muin, kiai kitu naon ngaranna Alfiyah, kiai Syamsiah, Ukudul Jumat asli. Ketika kiai suara Pilpres, ieu kiai aneh. Ulah kaget ente. Ulah kaget. Mantap ketika kula datang Kapolda nu ti heula dengan Kapolres Pak Kiai, diharap kehadirannya ke istana. Oh tidak Pak Kapolda. Kenapa? Suara saya nanti hilang.
Yang paham dari sebanten hanya Pak WH dengan saya. Mohon maaf, dari sekian ribu pemerintah PNS yang paham hanya Pak WH. Dan ada 2 polisi yang telah menjadi murid saya. Jangan dikira ada polisi telah masuk toriko. Pak WH kan bertoriko, NTT nyaho. NTT nyaho. Maka dengan bertoriko tidak akan macam-macam hidup, tidak akan korupsi, saya jamin. 2 polisi yang telah masuk toriko di Provinsi Banten, tidak usah saya sebutkan namanya, dia sering mentertawakan polisi-polisi sekalipun itu Kapolres. Karena dia telah bertoriko. Kapolres urang ge, Kapolres urang bertoriko, cuman torikohna mau dibejakeun ku kula. Jurusan mana eta torikohna? Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, illah sepuluh toriko. Suara nanti hilang, banyak suara kiai hilang menjadi suara kerak, banyak suara Patul Muin hilang menjadi suara Meninin, banyak waris suara Alpiah menjadi suara Bupati, banyak Samsiah menjadi suara-suara untuk kepentingan seseorang. Maka dengan toriko tidak mungkin. Ente jangan tertipu oleh Habib Lutfi. Kadang Habib Lutfi pakai pakaian banser, kadang pakai pakaian macam-macam. Orang bertoriko hatinya tetap ke Allah. Banyak yang tertipu kiai-kiai, termasuk Kiai Haji Mamin, tertipu dia. Atuh jam Mamin ieu mah anu tertipu ge kiaina. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak mungkin orang bertoriko untuk kepentingan seseorang, untuk kepentingan umat. Batal torikohnya. Ialah keistimewaan toriko. 1. Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, etalah keanehan manuk mau diteruskan eta rumi. Kayak deui ketika Imam Abi Yazid al-Bustami naik kuda himar. Ketika naik himar aya seorang baduy ngomongnya na, Abu Yazid cenah ente orang arif kayak gitu, kok himar ditumpahkan kan berat. Orang arif teu pernah memberatkan makhluk sekalipun himar. Penglihatan mata ente saya naik himar, coba lihat yang sesungguhnya, ada apa pada diri saya, lihat. Begitu di dalam horenganan nganggang sajengkal ti himar. Jadi Abu Yazid mah teu numpang teu nempel ka himar, nya menganggang. Pan ieu ente mah himar datang ka hitut-hitut. Hitut mobil ge betus malulu. Sebab berarti ku dosa. Abu Yazid mah nganggang ti himar. Kakarak orang Baduy, Masya Allah. Mohon maaf saya. Ternyata walaupun naik himar tetap ente adalah seorang arif. Tolong didik saya di dalam usul ilallah. Begitulah orang arif. Seperti Kanjeng Nabi nyaritakan seputar makhluk dunia dan akhirat, makhluk dunia dan langit. Kanjeng Nabi ketika balik perang, ya Aisyah aya tamu ka dia, aya saha Wesel Kurni orang Yaman. Apaleun Kanjeng Nabi. Nah, manehanana kan hayang kapanggih jeung kaula, muhun Gusti Rasul. Tetapi karena manehna boga ibu anu kudu diurus, manehanana langsung pulang demi pengurusan ibu. Akhirnya cek Kanjeng Nabi, wahai Aisyah, kalau saja ketemu dengan Wesal Kurni, maka lihatlah telapak tangannya, kalau ada tanda putih berarti beliau. Yang kedua, minta doa untuk dijadikan ahli akhirat, sebab dia adalah makhluk dunia dan makhluk langit, makhluk bumi dan makhluk langit. Geus dicaritakeun ku Kanjeng Nabi kahebatan Wes Kurni emang kumaha. Ketika anjeunna ti Mesir naik kapal ere ka Jeddah, maka manehanana di pojok ye be kapal oleng kena angin. Ketika kabeh istighfar nu manjur iya sana kapal tibalik, Wes Kurni langsung ngaluncat ka laut kadeuleu ku kabehan. Wes Kurni langsung sholat di luhur cai, Allahu Akbar, ditongton ku jelema sakapal. Iyalah manusia aneh. Beres sholat kabeh kan minta doa na kami supaya salamet, kumaha kami supaya salamet, kumaha ye Wes Kurni teu daekeun ngadengekeun.
cek wes ku aya hayang salamet mah meningkat dari bae kabeh wah tuh kami mah paeh entah hayu ka dieu kabehan mong hayu ka dieu cek wes ku ka dieu moal atuh jang anjeun teas laut teh ai jang kami mah lamun ente nu hayang ieu makan kula aya ka diri kabeh tarurun ti kapal Masya Allah jelema sekitar 300 eta kabeh bisa nuturkeun wes ku dieu henteu ti kalekep coba ente nuturkeun Haji Mamin modar jan ente teu ti kalekep kabeh Masya Allah karim ieu wali Allah tanzilur rahmat ngomongna bae geus tulun rahmat urang kuari kadeleuna mah biasa bae ieu teh malaikat tarurun kuari ente kuari babarengan jeung malaikat ketika orang zikir malaikat tarurun ieu di sela-sela ente aya malaikat ulah kaget mantap ketika ente ngopi malaikat ngajauhan ketika ente ngadahar roti malaikat ngajauhan wih itu mah bukan dunia saya cek malaikat dunia saya zikir ketika kamu makan berarti waduh nah ente kan tadi geus ngadahar kan antri malaikat ngajauhan kuari deket deui jeung ente ieu manusia aneh loba lamun kula nyaritakeun manusia aneh panjang caritana setik deui kula nyaritakeun manusia aneh nu aya di Indonesia Wali Songo dari Wali Songo orang Iran orang Uzbekistan Samarkand satu orang Indonesia adalah